Cinta. Cinta kadang dipertemukan tak sengaja. Dimimiti barteran pendapat, nempi urang ngerasa dekat. Dimimiti saling ngungkapkeun keresahan, nepi ngungkapkeun perasaan. Dimimiti saling sindiran, sampai kita saling perhatian. Awalnya nanya, lagi apa? Akhirnya nanya, di rumah ada siapa? Awalnya nanya, orang mana? Akhirnya nanya, mau ketemu di mana? Awalnya ngomong, video callan yuk. Akhirnya ngomong, jalan yuk. Cinta memang tekudu dipaksakan, tapi naon salahna lamun diperjuangkan. Cinta memang buta, tapi naon salahna lamun urang beunta. Cinta maneh bertepuk sebelah kokod. Mungkin anu kenca lagi dipake ombe. Cinta maneh tadi restui. Sebenarnya mah ya, bukan tadi restui. Mungkin mereka lagi kasih waktu kamu buat memantaskan diri. Kalem we bray, di dunia ini mah gak ada yang gak mungkin. Mungkin sekarang mantan kamu lagi jalan sama pacar barunya. Siapa tahu pacar barunya ketabrak angkot, terus dia minta balikan sama kamu. Mungkin sekarang mantan kamu udah duduk di pelaminan sama calonnya. Siapa tahu pelaminannya rubuh, terus minta benerin sama kamu. Inti nama ya, jangan patah semangat, jangan mudah menyerah. Hirit ge jadi kupu-kupu nu endah, buyur ge jadi bangkong nusok ngagokan mun keur lempang. Malahan ya, bangkong yang dulu mah diudag-udag, dikerok tonggongna, neangan jang nomor togel. Anak zaman mah moal apal. Kalah karena bangkong, balik deui karena cinta. Urang rek nanya, lobaan mana? Nanya dahar ka kabogoh atau ka kolot? Lobaan mana? Nanya sholat ka kabogoh atau ka kolot? Lilaan mana? Waktu papanggi jeung kabogoh atau jeung kolot? Mindeng mana? Ulin jeung kabogoh atau jeung kolot? Nu ngalahirkeun maneh saha? Anu mere dahar maneh ti baheula saha? Anu ngurus maneh nepi ka apal sagalana teh saha? Ta eta cinta nu sabenerna mah.